aing pemuda teh pengangguran kieu. Tilu wae kitu kaji kucah tani. Geus lah, tekan aing buleud da ceuk acaweng ge hirup beurih tangtu peurah. Udah, Bapak di mana? Saya di mana gitu? Aing milu digawe lah. Abla ngilu ka bapai. Ablahu, awas mana Mana? Di kamar. Punten. 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 Punten lain. Assalamualaikum yang gede wae. Mana mah? Assalamualaikum Haji. Telat mana mah? Pak juga telat. Enak dia mana bau angin, bau naon, bau hujan, bau naon. Aya ka dieu teh, ka dieu. Masuk kumaha. Ji, punten ieu mah nya Ji. Punten kumaha ka jelas sok. Punten ieu mah nya. Nya sok ka jelas naon? Haji teh panen nerek panen. Tah abdi teh bade ngiring digawe kumaha Haji. Geus sok kieu wae aya kieu digawe mah. Mangga aing keur panen nya. Sok ngan sakitu hungkul tara dipedahar di Bapak Haji mah. Nya Ji siap Ji. Urang aing naik ka sawah, aing naik ka sawah digawe ya. Nya mau pacul kate. Kayak budak teh kamana padu torolong we mau pacul hanteu mau wanaeun hanteu geura aing di teang geura diintip budak di ditu aing sampurkeun geura eta si horeng teh mau pacul Pak Haji, kumaha ya pada melan abi kangge tuh? halus kapake ku aing mah kapake halus mana digawena euy Mana tuh ya buruna? anjing mah entah kan itu ka bos pikir da ieu malah sawah aing Aduh, aing mah keur mah pagawean geus anggeus salah sawah deui. Aing pae setengah pae. Musingkeun pisan. Woi, kamana maneh? Woi, kemana maneh? Dari kemana? Kamu tanya saya? Dari kemana? Kamu tanya saya? Maneh? Saya lagi cari jalan ke Papua. Ampun, hampura. Aden bisi salah kadek, bisi katoel. Aden teu niat ngaganggu. Kenapa ini orang kenapa nih? Kenapa nih?